Lah aing mah masak sorangan bangke Bumbu sorangan. anjing mau teuing Geus kieu. bawa anjing Anjing loba sireuman. Bae we hakan tuh aya namanya. anjing aing mah aneh ya sanggup loba sirman kieu ieu masak di naon ieu kurinyung ieu mah Aneh kuat. Hakan gitunya. Tah aing teh rek ngomong euy. Aya hiji jelema anjing teu wauh. Ulin wae ka kebon. Aing curiga. Di deuleu teh anjing sampe eueuh. Suuk eueuh nya tatangkalan anjing rawek tepak ngadekan manehnana anjing gua goblok jelema teh. Wah kebon jigong aing ge beak we. Anjing parah situ mah. Teang geus dahar mah. heeh anjing tuman ke beres dahar urang teang lah wae ngepedil tadadana kumaha ya enak orang teang jelema teh Teang ayo tuman lah. Anjing kuat sampai aing saya melak diurus kitu kieu aing sebuahan dipauk ku batur. Aduh asa ngalonyeng eta budak teh Saka panggil ku aing tingalikeun pokona mah. Cintulak panto tah ku aing geura. deh anjing sabeu euy beuteung geus kaisi jajan deui gurang isi anjing gini pelan anjing modal Jing itu sampai juga nangeuna. Ku aing dek dibabad kabeh. Jing aman euy. Tah anjing aya nama tugasna orang kontrol heula ieu mah euy tangkal sampe ieu mah anjing teh hayang nyaho. Hayu lah kontrol ayeuna kenes. Ku aing kepanggih jelemana dibabad ayeuna keneh digale. Beraksi ah. Minta orang antar ke kebun yuk. Orang nambah ke bogoh orang bisa nama yang kieu sepuak pauk. Hayu. Sieun ka bogoh aing ka dieu euy. Jeung sabaraha. Anjing poho teu make jam tangan. Bangsat. Anjing. Ieu anjing sampai nutek di teangan ku aing teh. Entah engke bantuan ngomongnya. Ari si entah ke mana? Coba ditelepon ti saha. Naon mah? Nya ayeuna euy. Pusing ini mikiran bangsa mikiran kebun sorangan tuh. Anjing sama angkat melon itu euy. Buah jeruk gitu ya. Tapi tuh ada kieu itu buahan teh carucukan kieu. Wah, buah mah kado euy. Tunuh euy, kedilah bangsa teh bayar sareh heula we ayeuna mah lah. Goblok teh jelema si Indra ka mana anjing neangan bangsat. Wah dipacok ora ya anjing. Anjing buah itu goblok bangsat teh keur ngajerog di tangkal waluh. Ku aing sia anjing beunang ieu mah. Iya anjing bangsat teh goblok. Aing yo aing. Ayo anjing. Aing Ya saha goblok. Aing. Goblok si anjing punya teh bangsat. Wes ayeuna mah hayu bantuan deui aing neangan. Kala salah. Tuh sampo ya goyagan sah. Mana anjing? Itu asitu. Itu ya goyagan itu. Ayo Ayo ieu mah. teang. Anjing sampai teh ngeunah kieu atah oge. Ku aing bal dibarere barudak. Anjing saya teh nu nimbul. Goblok ieu mah moal balik anjing. Oh sia bangsa cilangung sia hirup teh mau bon sampo aing. Anjing nu bogana goblok garang kitu. No. Bangsat lain. Lain. Oh iya goblok bangsat ka dieu. Oh ka dia maju hiji-hiji ku aing tarik tekan kanyutna hiji-hiji. Wah ini sia ka aing. Nah jadi ka aing goblok. Ah, Ya anjing siksa.
Oh, anjing. Mana anjing ilmu tau? Kenya lah takut teh, kanyut aing takut anjing. 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 Enaon ka ada yang goblok teh. Iya, Jang, bangsat sampe beunang. Wah, bahaya ieu mah anjir. Bawa ka luhur atuh nang siksa di luhur ah. Geus euy, biar nu bieu nyiksa ulah ka dari euy. Kalah kedeung euy. Anjing digenir ku tangkal gedang ku anjing borat. Geus goblok geus ya balado ku tomat ku aing. Anjing ku aing digitik ku ieu geus anjing da borat. Nah, kalau nonton kabudak udah orang mana eta? Ya, Jang. Bi kumaha caritana bisa ditarewah kitu tukang kebon. Nah, mana bejanan mau kieu cerita sampe kumaha? Iya mang abi teh mau sampo teh teu gaduh artos jalma teu boga. Yo, Jang, situ orang mana teh? Lebar nanti jebak kasep. Wajib kasep. Ka dia atuh, siapa deh omongan teh kira kacamata lah anjing orang tukang buta wae teh. Yo, Jang. Jalma teh sarareta geus ditakdirkeun. Rezeki orang geus ditakdirkeun maneh ayeuna lapar. Maneh tong nepi ka mau naon? Mau perusahaan batur, tangan batur teh yeuh tempo tunu akang. Nu urang ge halodo kieu tempo. Manak tomat tempo urang. Geus mang abi ayeuna mah rek berubah. Rek jadi jalma bener, minta dihapunten we. Pelagug sia teh tolol tong minta hampura ka urang, minta ka hampura mah kitu ka jalma di palingan ku maneh, da urang malin boga kebona, urang mengelingan ka maneh minta hampura, be kakan teh ku maneh sampeuna. Mun kakan mah nya minta hampura, minta ikhlasna, mun teu kakan nya minta balikeun, wayahna jeung minta hampura. Tuh, boga kebona nyamperkeun, wayahna tungguan di dieu. Naik balik heula, lapar nanti tempo ngakanan tomat teh tadi. Anjing nu boga kebon. Iya. Goblok. Gua ka paur apal teh maneh ieu naon ieu teh? Diuk Cok ayeuna sia kahayangna kumaha ayeuna ieu? Aing geus atil goblok teh make jeung kanumbar berontas kitu bangke. Sia di atuh anjing. Sia teh iya bangsa teh beunang. Sakaya kumaha? Tong hayang kumaha ayeuna? Da minta hampura mang. Nah kitu wae. Bisa laku tukang madog sampe minta hampura ka rakyat Indonesia jeung kasih akang nu boga kebon. Abi ngahampura salaku anu boga kebon. Abi dia hampura hampir ulah sekali-kali di menek mineng. Kare tah sia. Kan sok mau sampe dicacag gua aing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Temang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun ka sadayana anu tos nonton nya. Cililin nya tong hilap cililin nya. Tong hilap like, komen jeung subscriber teh subrek tah ah nya cenah aing konten karater hampuranya kumaha hampura Sampurasun kasadayana hapunten bilih anu kalapatan dina cariosan abi anu enak kapapunten enak. tak bener nya Sadayana hapunten pisan bilih kalapatan. Kurang ngopi sareng ieu mah panik. namanya mana baga Facebook tah Aya Facebookna tah kurang dicantumkeun di dieu Indra Madep tah. mana naon Miftah Farid guys. dieu tah mana naon Muhammad Wik. di dieu tah kayak di luhur di dia tah eta ngaran Instagram aing nya tong hilap follow euy jeung pokona mah tong hilapnya sabrek we nya ah satur nuhun